jelema kakek gituan, astagfirullahaladzim. Bener aing geus sabeurkeun ku aing. Hei! Urang-urangnya. Ada orang lah. Ari dinya ku aing di deuleuh-deuleuh ti tadi digawe ka kalajak-lajak gitu. Ngelapoek nih pu aing sia teh. Astagfirullahaladzim. Teu salah sia teh kadut. Ya teh sabah aing kehed. Sia teh kan dititah ku aing teh kamari teh kan buburit teh ku aing dititah digawe. Nah sia berang-berang teh datang ka sawah teh tuh. Aing bala digawe sorangan sia. Astagfirullahaladzim. Harasaan teh nu uing euy. Ampun-ampun euy. Tapi ada ka aing muruhan meulin. Teu halarayang teu yang muruhan ka sia. Tanya mah ku aing teh diburuhan sia teh bonusan ku aing teh. Keheulaan aing datang berang. Coba nyarekan ka aing. Keheulaan aing mah. Aduh guys, sedang nganggur lagi. Jika bangke jelema meureun geus saminggu mah euy. Jangan alur itu aro. Kudu laporkeun ieu mah siap di deukeutan ku aing. Nah, cenah ditempo aya dicolek aing ah. Bau euy. Nah, itu ganggu aing keur sare tibra tuh. Astagfirullahaladzim. Sugan bangke jelema ya. Ya hasil kontainer katanya, kontainer sejati FB Pro nya. Tak ieu pokona mah ulah nepikeun ka alat upload video sehingga bisa menang gaji tina FB Pro. Contohna padadang lah sok sanaos posisi motorna second wae tapi terus katingali lah ku urang sarerea. Alhamdulillahirobbilalamin kasadayana sok sing saru banget, sing konsisten dina kontainer urang Kang nya. Nya kontainer. Nah ieu hasilna beuneu abdi tos kagaleuh ieu hiji teras itu hiji nya upami dinominalkeun malah panginten lumayan lah. Kanggo gogorolongan mah pun anak abdi gitu sih wah pangersa tuh kan ini salo kapayun namanya sing seru banget lah seru banget alhamdulillah terus hasil Naon itu Jang euy? Naon ieu? Kadut ku naon Jang? Hei, sia ku naon eta teh? Astagfirullahaladzim. Mana motor aing euy? Motor naon kehed? Sia teh molor mah teu isuk di dinya. Diga nu kerek naon motoran eta teh. Kunaon man? Terus teh eling. Ciga nu gelo na motor bebereng beman kitu jiga budak. Ternyata udah ngimpi ya.